medar deui ngahanca deui tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan ku bidangan dongeng Sunda ti Dahlia anu dijomantarakeun tiga lura 101,5 FM Radio Dahlia dina jejer carios si Komsleng Wilujeng ngadangukeun wargi Dahlia Ambodomas akhirna ditugaskeun pikeun metakeun syarat-syarat tina ilmu gadung ayu kanggo injani kumaha kinten kita hasil Ambodomas metakeun eta syarat teh urang nglajengkeun putusipun sering tanding titisan siluman karya Bagus Respati. Wargi Dahlia waktu terus lumaku mangsa waci peuting sumanding hari tabi ocih jeung Bang Ode katut wisarawa can salare lantaran masih kene ngobrolkeun kajadian anu bakal lumangsung dina peuting isukan mangsa tarung tandingan Santana jeung si Garang Larang wisarawa anu harita keur cobarita ari keur abdi mah tetep masih kada aya pikiran goreng ya temang mual boa si Garang Larang pangrang nangtukeun waktu dina peuting isukan ijen jajaten teh tangtu aya maksud anu tangtu ya teh mual gitu manehna bakal ngalakukeun tindakan anu licik Bang upami saliraden Wisrawa kagungan emutan anu saperti kitu ya kumang tiasa dimaklum damung ari cek mang mah urang teu kedah salempang margi mana mere katangtuan saperti kitu oge meureun hiji tanda yen si Garang Larang sabenerna mah geus aak beakeun akal pikeun ungkulan Santana bener kitu Bi Oce nya bener begitu Mang Odek sumun bibi oge gaduh emutan teh kadinya hari margi upami si Garang Larang mampu mah moal nganggo kedah ngarobih waktu sagala rupa tah ayeuna janten Mang teh gaduh keyakinan jang Santana bakal mampu ngungkulan ajen wawasan si Garang Larang kalaku kumaha oge tetap jang Santana nu bakal unggul itu hari keyakinan Mang Maden Wisrawa nu diharapkeun ku Mang Odek jeung Bi Oci sami sareng diharapkeun ku sadayana ti pihak urang nanging urang kedah maca pahitna pamatea majang Santana nu kasoran ku si Garang Larang cobi bade kumaha sikep urang Mang tah Mang mah saya emutan dugi kalebah dinya ya. Ai marge Mang mah anu janten cepengan teh
kasauran teh yang Widi Sakti we sareng ti Ki Koncleng. Yen Jang Santana tos ditakdirkeun pikeun ngungkulan atanapi nandingan ajan kasaktian Cigarang Larang. Namun jalanan Eyang Widi Sakti mah sepuh anu luhung budi janten dina sasaranna teh henteu nyaurkeun bakal mampu ngungkulan kasaktian Cigarang Larang. Tah eta we anu jadi cepengan keur Mang Maden Wisrawa gitu. Abdi oge sami. Gaduh pamadegan saperti kitu, Mang. Daging upami ngabandungan lumangsung tarung tandingan jelas. Biasa kaperhatikeun kurang. Tacan aya hiji kapastian saha nu baris unggul. Sokomo upami ngemutkeun Aji Bayu Manglaga nu kacanggi ku Cigarang Larang. 100 kali ajal 100 kali hirup deui. Cobe bade kumaha eta teh ngungkulanna cobe ieu eta kekuatan kasakten teh. Ya salila tarung apanan Cigarang Larang tacan ngagunakeun eta kasakten, Mang. Ari jamun keur urang mah, keur urang sadaya. Apanan tos janten sikep sareng pamadegan sadaya. Pami paitna dugikeun ka Jang Santana anu kasoran. Ya urang mah mending kene ngadu jiwa we hancur bibilasan jeung dibatan kudu jadi patalukan Cigarang Larang. Da sanajan Bioci pangawak awewe tetep moal daek meureunan ai kudu jadi patalukan Cigarang Larang mah nya. Nya puguh atuh Mang Odek. Sanajan pangawak awewe jeung geus kolot moal make kudu daek atuh ngalaman dijajah. Dina harti kudu jadi patalukan Cigarang Larang mah hoream teuing. Leuwih hade ngajeler jadi bangke ngajarempana jadi bugang paribasana. Jeung tibatan kudu ngabdi ngabakti kana kajahatan mah. Tapi dah kudu na oge Jang Santana anu unggul mah Mang. Nya apanan saur Den Wisrawa oge. Uguh eta mah pangharepan urang sarerea. Ngan apanan cek tadi oge Majapahit. Nah ieu mah lantaran tarung tandingan teh memang acan bisa dipastikan saha nu baris unggul. Apanan kitu emutan salira Aden mah nya. Bener gitu, Mang. Balaya deui anu kabayangkeun upama bae tarung tandingan teh saimbang. Ajen tahapan kasaktena satata saterusna upama ieu mah Jang Santana jeung Cigarang Larang nepikeun ka ajal babarengan. Cik lamun kitu kajadian rek kumaha si kepurang. Kejahatan hancur pang-pang nama kejahatan Cigarang Larang. Tapi ya kumaha tanggung jawabna ka Ki Koncleng apanana urang duaan teh katitipan ku Santana, Mang. Komo mun Jang Santana kasoran teh ku naon ku cara dilicikan gitu. Dah dugi ka laras andinya man acan aya emutan kita Den. Mang oge jadi ngahulang ngaraga meneng gitu Den. Sebab mun kitu kajadian jelas eta mah anggang tina sawangan jeung pangharepan urang. Aduh, lempes hate Mang oge Aden ya upami dugikeun ka kitu kajantenana mah ya. Mang Odek jeung Biocih jadi ting harulang. Teu bisa nyalahkeun lamun caritaan Wisrawa jadi kanyataan. Sebab geus 2 kali tarung tandingan tacan aya tanda-tanda nu bisa mastikeun saha nu baris unggul. Komo lamun Cigarang Larang arek ngagunakeun tindakan anu licik. Ningali Wisrawa jeung Biocih ting haruleung, Mang Odek narik napas panjang terus harita nyarita deui. Darasan dia mah ya. Memang orang tos henteu gaduh deui kakiatan naon-naon Aden. Kajabi teh kedah tumamprak we nyangakeun ka mantena anu ngresakeun lumangsungna ieu kahirupan. Margi teh aya deui kakiatan anu mampu lintang ti panada ka mantena anu maha kawasa kitu hari sangemang mah. Kitu diantarana obrolan anu lumangsung di imah Nabi Oci. Tetela Santana jeung Cigarang Larang teh lain ngan saukur pihak Santana atawa dalah sanajan Nyai Wulung jeung Sidugul Waru oge. Penting harita masih kene tacan salare
hari lain si garang larang mah anu geus kerek. Si guru waru anu harita keur cumarita. Oh, jadi cok pikiran Nyai bakumaya teh. Tuh bisa dipastikan lamun si garang larang bakal bisa ngabidasakeun musuhna jata si Santana. Terus orang sadajan kula oge memang acan bisa mastikeun itu Nyai. Anu matak aing jadi boga pikiran mun teh mah awak atau anak aing si garang larang eleh kasaktian ku si Santana, mangka aing kudu buru-buru luntan yangan tempat gesa numpi diri ngisat badan. Gesa nyorang ilmu kasaktian sangan bisa maleskan nyeri dina waktu anu bakal datang. Anu matak dina waktu peting isukan tarung tandingan aing mau arek ngatarakeun maneh dina ngabandungan eta tarung supaya di mana anak aing kasoran aya kasepetan pikeun kabur ngaloskeun diri kitu tah ari pamikiran aing mah waru. Memang tuh ngabibina kami bisa nih maksudnya lamun Nyai boga pikiran seperti itu. Sebab kemampuan si Santana adalah memang di luar dugaan. Malah anu dibayangkeun deui teh lamun nepikeun ka ajen kasaktian kaayana saimbang teu mustahil si garang larang jeung si Santana pada ajal babarengan. Lamun nepikeun ka aya kejadian seperti kieu, kekuatan Allah sawaringin oge geus pasti bakal digempur. Urang geus pasti bakal tumpur bala bisa nyengarupan lawan. Ugu apana si garang larang anu jadi kekuatan andalan urang deh gitu. Tak eta anu jadi bahan pamikiran aing teh baru. Nu matak aing kudu bisa tatan-tatan ti ayeuna kudu siap narima akibat naon bae. Anu jelas mun nya si garang larang anak aing ajal, mangka diri aing kudu bisa nyangking ilmu kasaktian anu leuwih punjul batan anak aing supaya bisa neruskeun cita-cita dina waktu anu bakal datang. Ya, cita-cita si garang larang kudu bisa dilaksanakeun diwujudkeun ku diri aing. Bener Nyai. Dalam sanajan kula oge bakal boga sikap jeung pamadegan anu sarua. Cita-cita si garang larang kudu bisa diteruskeun. Tapi obat asa piraku amun si garang nepikeun ka henteu bisa ngungkulan ajen kasaktian si Santana itu. Ngan naon rupa gambar orang teu mustahil jadi kenyataan gitu baru. Sabab nilikana kaayaan anu lumangsung geus 2 kali tarung tandingan tetela masih kena tetep tacan aya kapastian saha anu unggul dina lumangsungna eta tarung. Sanajan bener dina peuting isukan si garang bakal aya nu ngabantu tapi si Santana oge anu jadi musuhna can naon teh moal cicingeun atawan lamun teh mah teu nyaho kana eta kayaan meureun manehna ge geus tatan-tatan ning hareupanana kitu. Memang itu salah itu carita teh Nyai. Lumatak di Santana yang upan oge kadang-kadang tuan ditetapkeun ku si garang larang. Panu arti manehna memang geus ngarti kana naon rupa anu bakal disinggarupan ku dirina. Urang memang kudu geus mikirkeun ti ayeuna sikap jeung tindakan mun teh apa ka salampangan urang jadi kenyataan. Memang kudu jadi bahan pamikiran ieu baru. Lamun si garang larang nepikeun ka gugur sanajan aing boga kasaktian nu leuwih punjul batan manehna ka ngaranna nyinghareupan kakuatan musuh di mana aya si konceleng anu jadi akina si Aki Rangga Wulung jeung Nyai Karniti ditambah deui ku anu sajana geus bisa dipastikeun urang moal mampu pikeun ngabendung gempuranana. Mun teh mah nepikeun ka aya kajadian si garang larang jeung si Santana anu taring tandingan mibanda ajen kasaktian anu imbang anu akhirna kudu ajal patunjang-tunjang eta kanyataan memang kawirang pait keur urang. Sikap yang pamadegan karep oge pati kata Nyai memang sarua pisan jeung dari kula. Dalah dina peuting isukan. Lamun geus katingali tanda-tanda bakal kitu kajadianana mangka kula oge sarua
kudu geus tatan-tatan saya ka diri. Gesan bisa kabur ngaloloskeun diri. Mudah anggota alas waringin paling oge. Jadi patalukan beunang gitu. Keur maranehna mah anu ngan saukur ngalaksanakeun parentah tangtu moal boga karep jeung cita-cita. Jadi sabab maranehna mah henteu kudu jadi bahan pamikiran urang, nu penting cita-cita si Garang Larang kudu aya nu neruskeun eta anu pentingna mah Waru. Memang bener Nyai. Kan maranehna mah jelas moal boga cita-cita seperti urang. Sabab kuasa ukur ngalaksanakeun parentah. Ya mudah-mudahan we kahayaan jeung kahayang baya si Garang Larang anu meunang gitu. Si Dugul Waru henteu bisa ngebibisani lamun Nyai Wulung boga rasa kaselempangan anu saperti kitu. Sabab memang henteu pamohalan naon rupa anu disalempangkeun teh bisa jadi kanyataan. Nyai Wulung memang geus boga tekad kudu bisa neruskeun cita-citana si Garang Larang. Dahlia dina wanci isuk-isuk Biocih geus mayoran cikopi jeung lalawuh na ka Mang Odek jeung Wisrawa anu saperti biasa sok arindit ti heula. Sedengkeun Biocih mah indit pandeuri lantaran bebenah heula di warung bari ngadagoan anu ngadon tungguna. Wisrawa anu harita cumarita ka Mang Odek sabab geus waktuna pikeun miang. Tos cekap waktos ta urang ayeuna geureuy Mang. Dah seperti biasa Biocih banyusul ti pengker lengan Mang Odek engke di ditu teu kedah naroskeun deui masalah aya naon sabenerna si Garang Larang ngarobah waktu tarung. Sabab ari sawangan abdi mah moal samata-mata jang santana jang upan lamun teu acan kacepeng masalahna kitu tah Mang. Geus kitu mah harita Mang Odek jeung Wisrawa terus arindit, sedengkeun Biocih mah terus bebenah heula di warung. Telila tetangga anu biasa dipercaya tunggu warung geus datang. Geus rek sajungjungeun Biocih indit, bet kaburu aya nu datang unjuk salam nu tayalian ti Ambu Domas geuningan anu datang teh. Sanggeusna di aku ka jero imah Ambu Domas terus ngawanohkeun diri
ngakukeun ngaran Ambu Emas. Kudu geus dibere pamake ilmu kinasihan kudu jadi salaki nanya tabah Domas. Harita sikap jeung caritaan Ambu Domas langsung we menang perhatian jeung rasa simpati ti Bioci. Jadi ai maksud kedatangan Ambu ka dieu teh tayalian lantaran aya beja anu katarima ku Ambu. Majarkeun di dieu teh sasatna sok babantu di paguron macan bodas. Anu jelas boga maksud hayang merangan tindak laku kajahatan. Ambu teh jadi katarik rasa simpati yo. Kangaranan ayeuna geus pangawak sabelah. Jadi aya pikiran rek nuturkeun tapak lacaknya Nyai di dieu. Ngabantu nyumangkeun tanaga jeung pikiran ka paguron macan bodas. Jadi dina sesa-sesa waktu ieu teh bisa dieusian ku kahadean geusan ngarojong kana perjuangan kitu ari maksud Ambu teh Nyai. Kangaranan Ambu Domas geus dieusian ku ilmu kinasihan mah caritaanana langsung deh dipercaya ku Bioci. Malah bat jorojoy aya rasa kanyaan. Malah terus ngerasa simpati sabab Ambu Emas alias Ambu Domas bet boga sikap pamadegan anu sarua rek nuturkeun kana tapak lacak Bioci. Harita Bioci netep antep ka Ambu Emas alias Ambu Domas bari teu lila terus nyarita. Nya upami Ambu Emas kagungan sikap pamadegan anu saperti kitu mah abdi henteu kinten nganuhunkeunana. Nganu hartos Ambu oge boga sikap tekad katut sumanget gesan ngarojong kana perjuangan. Tapi seperti anu dilakukan ku urang oge memang sarua bae. Jadi henteu salah eta teh Ambu. Ayeuna di paguron macan bodas teh karumpul jago-jago pinilih anu boga maksud hayang berangan tindak laku kajahatan. Utamana mangungkulan tindak kajahatan anu dilakukan ku urang alas waringin. Ambu Emas alias Ambu Domas unggut-unggutan kawilang daria pisan sikap namangsa ngabandungan karena caritaan Bioci dina waktu harita. Bisa kabandungan ku Ambu Domas yang Bioci paromanana hegar nganu harti percaya karena caritaan Ambu Domas. Numatak harita terus nyarita deui. Nya syukur be atuh ari percaya mah ka Ambu. Kan supaya anu aya di paguron macan bodas percayaeun ka Ambu wayahna be atuh. Ambu teh kudu diakukeun dulur meureunnan ku Nyai. Maksud Ambu mah lainna naon. Maklum kayaan keur kitu maksud urang mah ade pan tapi pihak itu mah teu nyaho pan ayo ke kalah nyuriga ka Ambu kitu tah maksud teh Nyai. Bioci seuri tanda ngarti karena maksud caritaan Ambu Domas alias Ambu Emas. Saterusna Bioci harita nyarita deui. Soal gampang atuh anu kitu Ambu. Keur abdi mah naon karugianana ngakukeun Ambu teh dulur abdi. Da puguh apanan maksud oge hade bet piraku make jeung dicuriga sagala rupa. Pokona mah Ambu sing tenang we ngeunaan masalah eta mah beres ambukeun ku abdi kedah bakal engke teh bakal diakukeun dulur gitu. Jadi Ambu teu kudu salempang. Kangaranan geus aya katangtuan sikap anu saperti kitu mah ti Bioci puguh be harita Ambu Domas jadi tenang hatena sabab geus bisa dipastikeun karep jeung pamaksudanna dina poe eta bakal aya dina kalancaran. Sanggeus ngarasa cukup ngobrolna saterusna Bioci harita ngajakan ilit ka Ambu Domas lantaran bisi kaburu beurang teuing.
Margi dahlia urang caturkeun harita di paguron macan bodas. Mang Odek jeung Hambali katut Wisarawa keur cumarita jeung Santana. Anu pikeun Hambali mah masih kene tetep aya kapanasaran. Naon marga lantaranana pangnasi garang larang ngarobah katangtuan waktu tarung tandingan. Hambali anu harita keur cumarita. Tah, jadi keur anu sajian makieu ieu teh Jang Santana. Masih keneh aya perasaan tanda tanya. Ku ayana parobahan waktu si garang larang teh. Di mana tarung tandingan teh dina peuting isukan. Lumatak. Hayang aya jawaban anu pasti ieu teh Jang Santana. Naon sabenerna maksud tujuan si garang larang? Pangna mere katangtuan anu saperti kitu. Hampura ieu Mang Hambali nalek siga kieu ka Santana. Santana ngabagikeun paneteupna ka Hambali jeung Wisarawa oge ka Mang Odek bari terus nyarita. Jadi hari jawaban anu pasti mah memang acan ke hati kuing oge. Naon maksud tujuanana si garang larang? Nganari uing mah tetep bakal diladenan lah sanajan si garang larang rek make cara nu kumaha bae uing mah moal make kudu ngejati pakalangan. Mang Odek siri bari terus nyarita. Ya cok Mang Oge dah jawaban si Jang Santana mah atuh da moal panjang-panjang dek. Sakadik namung patri jeung jelas eces tembres. Alhasil kacindakan nama rek make cara kumaha bae si garang larang dina mangsa tarung tandingan keur Jang Santana mah waleh di singhareupan bakal dilayanan. Ubawi urang sadaya ulah mamaksa nyuhunkeun katerangan ti Jang Santana kitu. Wisarawa anu harita ngajawab. Ish, teu bisa kitu Mang. Abdi sareng Hambali jelas teu bisa ngalepaskeun diri tina rasa kasalempangan. Bilih si garang larang. Pangna mere katangtuan anu saperti kitu teh bakal ngalakukeun tindakan licik. Pamatea mah memang bakal culika ngalicikan apanan Jang Santana kudu waspada iatna. Ulah nepikeun ka beunang diperdaya gitu maksud Mang Wisrawa sareng Mang Hambali teh Jang Santana gitu tah. Mang Wisrawa oge Mang Hambali sing tenang lah teu kudu salempang. Mang Odek seuri terus nyarita. Nya cek Mang Oge udah jadi Santana mah kadang-kadang sok kieu yo cara panjang lebar dina masihan jawaban teh. Wisarawa narik napas panjang telila terus nyarita deui. Ya keun atuh ari geus kacendekanana Jang Santana siga kitu mah. Ngan ieu akang mah jadi milu mikiran teh ngeunaan orok lalakina Sutina ya anu ayeuna diurus sarta disusuan ku Rahmi. Mun taya nu ngabantu-bantu teh geus pasti bakal riweuh jeung capek cek akang mah. Jadi sakuduna mah aya anu ngabantuan da puguh sasat ngurus sarta nyusuan 2 orok. Kitu tari cek akang mah Hambali. Naon rupi anu disaurkeun ku Kang Wisrawa teu lepat. Dalah abdi oge sami aya emutan dugi ka lebah dinya. Aya di dia oge injani mohon pun adi. Nanging dah teu aya pangalaman atuh ari kana ngurus orok mah. Cik sugan Mang Odek atuh aya wewengan ieu teh Mang. Ari Mang mah ieu teh jadi ras inget ka Bilasmi teh Aden. Mun apanan waktos Rahmi ngiring di Bahtasman mah Bilasmi teh ngiring ngabaturan di ditu. Nah si gana mah mun diajakan ka dia piraku. Mau diajakan ka dia komo bari dijelaskeun yen Rahmi ayeuna sasat ngurus jeung ngasuh sarta nyusuan 2 orok. Piraku henteu ieu teu keur saeun kitu. Ya upami kitu mah tos be atuh cobian di tepangan Mang manawi atuh keur saeun bi Lasmi diajakan ka dieu.
dari teu diperhatikeun sarta dipikiran ku urang sarerea nya kusaha deui atuh Mang. Jadi upami Mang Odek kersa mah nya Mang Odek tos atuh nu kedah ka ditu gitu. Teu kedah lami deui mikir. Tepangan ka ditu bilasmi Mang. Mang Odek ungeuk bari terus nyarita deui. Ya hari tos aya dina kasapukan kitu mah. Mohon Mang mah piraku bade baha. Nya janten moal janten masalah lah pami ayeuna ngabujang nepangan ka bumi Nabi Lasmi Mang mah. Da puguh emang simpatieun ka pihak urang mah. Mun da dinten ieu mah kaetang salse deui Mang ge. Nya atuh Mang bade nepangan di Lasmi we atuh ayeuna teh nya. Urang dibadantenkeun ku Mang itu. Ya kitu sae atuh Mang. Da dinten ieu mah memang teu aya kagiatan naon-naon. Sanes kitu Kang Wisrawa? Ya bener Mang. Anu jelas kaetang penting pisan mah panani ngareupan ungi enjing. Sebab urang bakal ngabaturan jang santana ke tempat pakalangan tarung tandingan. Janten dinten ieu memang kaetang hadeh pisan ieu teh Mang. Lamun Mang Odek nepangan ka Bilasmi. Hampura ieu abdi sanes ka jurung Mang Odek ieu. Teh sabios den Wisrawa. Memang sakedahna tuh Mang ngabujeng ka tempatna Bilasmi. Bari ngamangpaatkeun waktos anu aya meungpeung dinten ieu mah nyase. Keur Mang mah gaduh kayakinan Bilasmi pasti bakal daekeun geura ngabantu ka Rahmi. Muhun kitu keur saon lah ka dieu. Atuh permios we heula tuh ka sadayana nya. Mang bade mios heula ayeuna yo. Geus kitu mah harita Mang Odek terus init rek nepungan Bilasmi supaya bisa ngabantu Rahmi anu kudu ngurus jeung nyusuan 2 orok. Kalian telila tisanggeus Mang Odek indit. Datang Bioci jeung Ambu Adomas anu ngakukeun ngaran Ambu Emas. Harita ku Bioci diwanohkeun ka Hambali. Pangpang nama salaku pribumi yan Ambu Emas alias Ambu Domas teh boga karep rek milu ngabantu saperti halna Bioci. Parantos tenyekapan dewae udah dihecageun dewae ieu serial sikon celeng dinten ieu. Atuh kumaha nya jalaran waktosna parantos tenyekapan siapunten anu kasuhun apunten mohon aya kahoyong matras ieu teh ngalajengkeun serial sikon celeng. Namun da waktos parantos tenyekapan wargi. Alah. Hatur nuhun ka wargi-wargi sadayana, wargi dongeng Sunda sadayana nu parantos atarpi nu satya teras ngarungkeun dongeng Sunda teu dahlia. Aya saha wae ke sekedap. Orang kotek takeula. Di antawisna nah kadinya. Anu parantos manco teh Mamah Apep oge manco tuh atur nuhun. Oge aya sadi Hajah Yoyo pabriku kerupuk Sarina selalu manco. Hatur nuhun. Nuju karempal soalnya tadi Pasir Koja
Aya Mamah Lilis Ciwidey oge sami nuju manco mah weekend teu didadali sami nuju mararanco atur nuhun Mbah Jagor oge sami nuju manco. Wilujeng sonten ka sadayana mohon Bunda Dinda oge sami nuju manco. Ratu Onde itu manco atur nuhun pas teras oge aya saya teh Mang Dani di Lembang Manoko poek cenepi hujaneun sami di DG mohon. Teras oge aya Bone Samsu hadir hatur nuhun. Asep Suparman Binong ni itu saya Iis Kurnia atur nuhun. Teras salam baktos Yasim Kuring ka Risma di Marga Asih. Teh Ati Sunarti di Batu Lawang, Mang Idon Lembur Kebon, Teh Cucu Gerlong, Jaga Tunggara, Cong Kasep, Arul Gemci, Dadang Joho di Lebak Pulus, Jajati Subang, Malayam Bejek, Bahiwan Mozzarella, Aya Lukman Pasar Baros, Adi Endot, Ciau Karapitan, Saruta Jaya Manco selalu atur nuhun. Iya saya Saruta Jaya misterius. Saruta Jaya itu saya tak Saruta Jaya atur nuhun. Kamu jok Inyong. Teras oge Cianjur kamu jang Peca Jamali Aman Badi Abu Tati oge hadir Mamah Bayu Calengka Mangapoi Mato Manglayang Esti Dago oge sami nuju Mararanco atur nuhun pisan. Baru hadir tos lami namanya Gaduh Radio mohon deui salam baktos mohon. Ieu aya oge Angga Quick hadir nuju manco sadayana. Hi hatur nuhun pisan. Sadayana hatur nuhun insyaallah enjing urang keureuh deui. Serial si koncerengna panginten diton ieu kada diecakeun deui kada ditunda deui hatur nuhun tina sadaya paratosanana. Hapunten tina sapunika kirangan kalepatan sim kuring undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio Panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia Prungah gugu goyang. Wargi Dahlia cag heula urang ecakeun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Konceleng. Hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng